Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Parman dina pengajaran bahasa Sunda di kelas genep. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan latihan ulangan harian bahasa Sunda di kelas genep. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun, wilujeng nyakseni. Pilih salah sahiji jawaban anu benerna. Anu kahiji, kagiatan tanya jawab antara nu ngawawancara jeung nu diwawancara atanapi narasumber tujuanna keur ngumpulkeun informasi disebutna titik-titik. A. Pagoneman, B. Wawancara, C. Talk show, D. Ngawangkong. Anu kadua, ieu dihandap rupa-rupa wawancara iwal atanapi kecuali. A. Wawancara wartawan, B. Wawancara panalungtikan, C. Wawancara lamaran gawe, D. Wawancara tugas sakola. Anu katilu, ieu dihandap kaasup istilah perdagangan iwal kecuali. A. Impor, B. Ekspor, C. Bawang, D. Dadasan. Anu kaopat, kecap-kecap ieu dihandap anu teu kaasup tempat jualan nyaeta titik-titik. A. Toko, B. Warung, C. Saung, D. Jongkok. Kalima, lamun dagangan henteu payu teh disebutna titik-titik. A. Ngembrek, B. Diretur, C. Rugi, D. Bistelan. Kagenep, anu henteu kaasup kana kalimah bilangan nyaeta titik-titik. A. Sapatuna 2 rampasan, B. Dadan meuli buku tulis 2 losin, C. Rata-rata beunteun rapotna 8, D. Ahmad mah jangkungna sameter 10. Katujuh, kecap bantu bilangan anu merenah keur peuteuy nyaeta titik-titik. A. Sahoya, B. Sapapan, C. Saperengket, D. Sawidak. Kadalapan, modal dagangna gede ari nu dijual jeung batina saeutik. Eta kalimah kaayaan teh mangrupa arti paribasa. A. Dagang peda ka Cirebon, B. Dagang oncom rancatan emas, C. Mata dijual ka peda, D. Bibilintik ti leuletik babanda ti bubudak. Kasalapan, hade tata hade basa ngandung hati titik-titik. A. Hade goreng bebeja heula, B. Alus rengkah paripolahna jeung budi basana, C. Barita gancang narekebna bari sok ditambahan, D. Jalma anu rea pangalamana. Kasapuluh, pikeun nuluykeun paribasa legok tapak titik-titik nyaeta titik-titik. A. Rea luang, B. Jero kadek, C. Rea pangabisa, D. Genteng kadek. Jawab kalawan singket. Anu kahiji, naon hartina istilah impor jeung ekspor. Anu kadua, kecap bilangan sakodi sok disebut oge. Anu katilu, kecap bilangan salikur hartina. Anu kaopat, naon hartina paribasa elmu tungtut dunia siar. Anu kalima, jieun contoh kalimah bilangan tina kecap sapapan. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos rengse hapunten bilih aya kalepatan
Sekian, hatur nuhun. Sing getol nginum jajamu, sangkan nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu, pikeun dunia sareng akhirat. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.